lamun ayat jalema masih kene boga kokotor hate, di jerona masih kene aya sum'ah, di jerona masih kene aya takabur, di jerona masih kene aya riya, di jerona masih kene aya ujub. Paeh sok sanajan tukang ibadah, sok sanajan tukang tahajud, na jerona masih kene wadah eta teh takabur wadah riya. Paeh moal salamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwar rahmanul qudusu ba'ithu muqtadiru. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wajamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, bil fasahati wal balagha wal bara'ah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biriqatir rahmati raf'ati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allah Allahu Allah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilayhi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wa tiha wa dalila. Wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah mu'alliman wa rasula wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sarifi sairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, nu parantos masihan ka urang sadayana tina rupi-rupi nikmat nu kacida pisan ageungna, nikmat anu bisa nyalametkeun urang di neraka, nikmat anu bisa ngasupkeun urang ka sorga,
nikmat anu bisa ngajawaban urang ke jaga di poe kiamat, nikmat anu bisa nyen urang bahagia, nyaeta nikmat iman sinarang Islam. Sholawat sinarang salam mugia tercurahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, ka sahabatna, umumna ka urang sadayana anu ngarep-ngarep syafaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus ka Abah Haji Markasum, oge ka Kiai Bahromi, oge ka Abah Haji Gojali, kum sadayana kiai-kiai urang doakeun mudah-mudahan dipasihan panjang umur anu barokah, mudah-mudahan dipesihan kakuatan ku Gusti Allah dina negakeun li'ila'il li kalimatillah. Oge teu hilap ka sepuh simkuring anu awakna gede jasa, anu ngondangna ka malingping datang ka ditu utah. Urang doakeun sepuh simkuring Abah Haji Sujai, mudah-mudahan nyana ditambih-tambih kakuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipasihan panjang umur anu barokah. Teu hilap ka para qori anu tadi tos dipayun, tos ka masyhur di kalangan kota Tangerang dan sekitarna, guru urang kabehan Abah Haji Badrussalam. Oge teu hilap ka kiai internasional anu bakal datang engke ka dieu, anu sawarana Doang Bahar Towil, ngelengking jasa, siap-siap nu boga hutang jadi aman. Urang doakeun para kori-kori sing dipasihan kakuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ka aparatur pamarentahanana, sipilna, militerna, wabil khusus ka Bapak Lurah. Aya teu ye Lurah? Aya. Oge jeung reng-rengana RT RW aya. Urang doakeun pejabat-pejabat urang sing pararanjang umurna, sing panjang keadilanna, sing karunyaeun ka rakyatna. Sebab nupang babari-babarina asup ka sorga mah RT babari asup ka sorga teh babari jasa. Jeung pangbari-babarina asup ka neraka di RT. RT lamun RT di dieu mah yakin ka sorga. Sebabnya natea jadi panitia rajaban. Teu nyaho meureun beres rajaban nguseup deui. Tapi alhamdulillah ieu antusias kabehan aparatna
sipilna kabehan, mudah-mudahan orang salamet dunia salamet akhirat. Teristimewa ka para santri rerencangan simkuring anu halaladir di dieu, orang doakeun mudah-mudahan santri sing dipasihan ilmu anu manfaat barokah, sing dibere kategeran, sing dijaradikeun ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala kabehan, khususna kota Tangerang umumna sabanten. Urang doakeun santri-santri sing jaradi ulamaul akhirat ya robbal alamin. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Wengian ieu urang kumpul sasarengan khususna simkuring, umumna urang kabehan di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman, ngamulyakeun ngagungkeun junjunan urang kabehan Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu urang kabehan harapanana cicing di dieu hayang disalametkeun jeung hayang disapaatan ku Kangjeng Nabi. Jalema lamun geus kasapaatan ku Kangjeng, jalema geus diaku jadi umat Kangjeng, jalema geus disorot ku cahaya Kangjeng, boga dosa sadunya eueuh nanaonan, boga dosa sakolong dunia eueuh nanaonan, boga dosa sabudah lautan. Ketika orang geus meunang sapaat Kangjeng, diaku ku umat Kangjeng, eta dosa tinggal dosa. Tapi cara bentuknya ahna urang, cara bentuk mahabbahna urang ka Kangjeng, ialah buktina urang dieu teu bosen-bosen. Muludan urang hajat, rajaban urang hajat kabehan, tapi hiji-hiji keneh nabi urang, jalemana mah hiji-hiji keneh tapi dirindukeun ku urang lantaran nyorot ti cahayana 14 abad nu silam nu tos kalewat. Tapi Kangjengna hirup keneh di Pabuaran, Kangjengna hirup keneh di Banten, sadunya Indonesia khususna Kangjeng selalu nyorot kana jalema-jalema anu cinta jasa ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mantakan urang kabehan lamun geus kasorot ku cahaya Kangjeng ya Karim, mirasa hirup teh lantaran Kangjeng mah pancahaya. Lil musolli alaya nurun ala sirat. Ketika orang mengenang, ketika orang nempo saha Kangjeng, katempo ku urang, karasa ku urang, ayana Kangjeng ayana urang, ayana langit ayana Kangjeng. Ketika Kangjeng ieu geus nyorot kana budak Pabuaran, nyorok ka urang kabehan, sorga babageanana. Amin ya robbal alamin. Sebab babari jasa ayana rajaban, ayana muludan, ternyata di rajaban teh ngabangkitkeun spiritual urang, ngabangkitkeun ruhani urang. Anu mana Kangjeng Isra jeung Mi'rajna, panggih jeung Hadratul Qudsi Allah, panggih jeung anu ngadamelna. Nu padahal eta teh Isra wal Mi'raj ketika ku urang ditalaah, dititi, ditaliti, ternyata urang dieu teh geus aya catatanana di ditu, geus aya itung-itunganana di ditu.
lamun urang paeh mawa iman sinarang Islam nu pada dasar orang kabehan di keur kompetisi kabehan teh hayang maot mawa iman sinarang Islam tah nu mantakan hayang maot iman jeung Islam minimal dina hate boga rasa, minimal di jero awak teh urang teh boga kasadaran jiwa, minimal urang di jero awak teh sadar sasadarna bahwa isuk pageto urang bakal maot, bakal panggih jeung Gusti Allah. Naon anu dibawa ku urang bakal balik iwal meureun amal. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang tingkatkeun ibadah urang ka Allah supaya tambah-tambah iman urang, supaya tambah-tambah Islam urang, supaya tambah-tambah yakin urang ka Allah. Iyalah cara bentuk ngayakinkeun teh ayalah Isra jeung Mi'raj. Ketika aya Isra Mi'raj tempo ku urang ka urang pabuaran ilmuran sih buran gigi pabuaran bagus sih ngaran lemburnya Pabuaran Desa Duku gagah Pabuaran nyapa ngabuaran coba datang di Malingping lembur-lembur ararane ay di Malingping lembur papalatok batu aya deui di ditu di Ciomas lembur kadu juri banget nah doang juri kabeh tapi lembur Pabuaran Masya Allah karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iyalah yuk urang bukakeun hate urang, cintakeun urang ka Kangjeng Nabi, cintakeun urang ka Rasulullah supaya urang salamet. Dina jero salametna urang kabehan boga cinta di dituna kalimat cinta taman ahabani kana mai fil jannati. Sedengkeun lamun urang geus boga cinta ka Kangjeng Nabi, lamun urang geus kasorot ku cahaya Kangjeng Nabi, awak urang kagambar, timbul awak urang sadar sasadar-sadarna bahwa awak lantaran dunia teh geus acak-acakan awak sadar sia atuh awak ulah selot be awak sadar sia atuh ulah main FFB dia awak awak sadar atuh sia awak ulah tutulunjuk ka salaki be si awak biwir sia tengkena doang bayawak mamarahan ka salaki be awak engke sia engke ieu bakal paeh naon anu dibikeun ku sia engke jaga awak sadar. Nah kasadaran teh timbul di akhir zaman ngarenung urang nu mantak ngarenung teh boga pikiran di akhir zaman neangan amal nu hebat teh ngan hiji meureun ngaji tadi teh cek nu sambutan kudu daek ngaji sebab lamun jalema daek ngaji kamakola almarhum almagfurlah guru urang gubes ya karim cek abah jalema lamun daek ngaji berarti tanda eta si jalema rek dikasorgakeun lain aramin we ngaraji berarti lamun malam kemis diuk di dieu tandana urang rek dikasorgakeun nu matak di jero ngaji mah pan gampang bedana ngaji jeung salat mah ieu gandeng amat ya ya teruskeun ulah ya aya kene kasep dimyati ke seseriana mah ku itu by I love you na itu ya
lamun tanda-tanda urang kabehan rek dikasorgakeun awak urang-urang pabuaran berarti awak diloyokeun kana ngaji. Tadi jero ngaji teh ternyata kiparat dosa. Di jero ngaji teh nobatan awak anu gede jasa. Di jero ngaji teh aya fadilah nu hebat. Ulah-ulahkeun diuk di pangajian. Ulah-ulahkeun urang bari ngerek bari ngaji. Ieu mah karak arek keluar doang ge. Misalkan contoh Junaid. Ieu Junaid teh karak menang hidayah ti Allah. Baheula Junaid teh tukang dugem di Sumarekon. Morena Junaid tahun baruan joget saya tebloon jasa. Junaid jeung babaturan karya si Peri, si Edi Jararoget. Aya santri anu ilu dugem deui teh santri. Ditanya ku santri Junaid keur nginum arak, Edi keur ngadahar nginum whisky, bari matana cenen, bari morena. Cek santri teh abid, Ka Junaid naon? Ieu Ka Junaid teh sieun paeh kitu. Aing sebenarnya mah paeh teh sieun. Ngan meureun aing teu daek ibadah teh kikian bae meureun aing can menang topik hidayah. Cek santri teh Kak, topik hidayah mah atuh kudu dijemput. Teu bisa datang sorangan. Kakak lamun jero kolbu kakak aya hayang bener susu tah topik hidayah. Heeh. Aing sabenerna mah hayang tobat ieu cek Junaid. Tapi eueuh nu ngarahkeun Junaid teh keur joget bae. Cek santri ka Junaid, beres engke mabok mandi. Tos mandi engke malam kemis ngaji jeung kulanya ka majelis taklim. Ngaji Junaid. Balik ka imahna jeung Edi jeung Peri. Tos marabok tahun baruan di Citra Raya di dinya. Diajak ku abid ka imahna, mandi. Gerak engke malam kemis aya pangajian di Abah Haji Jai. Sedengkeun engke net lamun enggeus ngaji teh dinya pan sok aya maca sholawatan, sok maca dikir. Karasa kana hate net lamun geus maca dikir, maca sholawat ngageblog eta net. Cek Junaid heueuh nya. Aing ngaji lah. Gancang carita na ngaji rombongan dugem. Diajak asup ka majelis taklim. Begitu asup biasa kiai hadorot. Gede tah ganjaranan hadorot. Geus hadorot maca alif lam mim, aya maca yasin. Beres eta cek Edi teh kieu, cek abid. Ned lamun dikir jeung Abah Haji Jai maca sholawat pantengkeun nya supaya urang ditarima tobatna. Panteng. Begitu Abah Haji Jai maca dikir tina pangajian, istana biqaulillah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Gema eta dikir barang ditempo Junaid ngamu bebeungeut tah kieu. Lila-lila tungkul. Begitu tungkul leho ngocoy. Leta ngaca ngaguguk ceurik heuheuh. Cek si Edi efek keur peuting aya keneh kitunya. Eta ketika
dikir cerik sacerik-cerik nak cek abid teh cicing ulah diantep ker idu dikir mana keur bobo ganjeng Allah cerik ngocoy leho ngocoy letah ngacah beres dikir ditanya begitu ditanya net naon tadi kunaon dikir cerik net eta lehoan untung si anet teu kaluar tina ceuli beta cai lamun kaluar tina ceuli masyarakat bubar dia net gandeng aing geus niat tobat di kamari cek Juned geus hayang bener awak sieun ka Gusti Allah sieun kana siksaan Allah ketika aing milu dikir jeung guru ya Karim eta ketika ngucapkeun la ilaha illallah ngageblak neraka eta ditempokeun ye jalema anu tukang mabok jalema anu sok mamawa jablay ditempokeun di neraka keur dikulub keur dilak-lakan biwirna teh ku cai panas Juned kaget terus aing flashback ka masa lalu aing pernah nyekel susu aing dia pernah mamawa nyingsatkeun calana ya Karim eta ketika maca la ilaha illallah dibukakeun ku Allah aing timulai detik dieu eueuh deui aing pokona marek ngaji bae eta ganjaran ngaji bisa nyadarkeun awak bisa nobatan awak bisa ngapreskeun ruhani urang ngapreskeun akal urang lantaran kalimah thayyibah lantaran mauidhatul hasanah pencerahan batin asup kana kalbu ngarenung urang supaya bakal pae iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah efek tina rajaban efek tina muludan yuk urang gedekeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi urang gedekeun ngaji di akhir zaman lamun urang teu nyekelan dua nu eta kahawatiran awak urang bisik balik ke alam ditu teu mawa iman sinareng Islam nu mantakan kabeneran ieu teh lain rajaban sabenerna mah Baji Jahi ieu mah bungsu rajaban geus ninggang kana Sa'ban ieu teh urang geus tanggal 2 isukan Sa'ban ieu mah kieu bae aya keneh ieu nu ngajinya Kiai Jasep ieu mah kieu bae di bulan Sa'ban kama qala abah guru sekumpul Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani tidituna meureun ti Kangjeng Nabi di bulan Sa'ban teh bulan Kangjeng Rajab kamari nutos kalewat Rajabu sya'rullah litathiril badan bulan Rajab ngabersihkeun ruh nu ieu naon awak ngabersihkeun awak-awakan nu ieu ari ngabersihkeun ieu malah sakedar ngabersihkeun ieu ketika orang nyeri huntu oskadon ieu awak nu ieu nyeri sirah atuh paramek nyeri sirah nu handap teu nyaho tah eta mah ye ieu mah bersianu ieu mah ieu urang belajar tapi ninggang asyaban litathiril galbi lisahrir Sayyidina Muhammad bulan Sa'ban teh bulan Kangjeng pikeun ngabersihkeun hate lamun aya jalema masih kene boga kokotor hate di jerona masih kene aya sum'ah di jerona masih kene aya takabur di jerona masih kene aya riya di jerona masih kene aya ujub paeh sok sanajan tukang ibadah sok sanajan tukang tahajud na jerona masih kena wadah
eta teh tahak takabur buat dek ria pae moal salamet. Nu mantak cek abara guru sekumpul litat hiril qalbi walayinil galbi. Bulan Sa'ban teh pikeun ngabersihkeun hate, pikeun ngaleleskeun hate. Nu mantak di bulan ieu lah ratusan wali anu diangkat jadi wali di bulan Sa'ban. Kumaha kitu? Di bulan Sa'ban loba jalema anu diangkat-angkat jadi waliun minalillah lantaran bulan Kangjeng wiridana eueuh deui sholawat. Sholawat nu mana aya lamun cek Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, guruna Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Mbah Malik bin Ilyas, sallallahu ala Muhammad saeutik 1000 sapoe sapeuting. Engke taekeun deui geus ngeunaheun 2000. Engke taekeun deui geus ngeunahan 3000. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad taekeun 5000. Engke lila karasa ku urang ngaji teh awak teh karasa ngeunaheunna awak teh karasa nu matak ti dituna ge cekang jeung Nabi teangan cahaya. Sebab cahaya teh anu nyelesep kana jero qalbu anu bakal nuntun kana urang kana jalan kabeneran. Lantaran awak urang teh adalah al insan hayawanun nakit natik al idrokan taman, artina mencari jawaban teh mencari kebenaran, teangan kebenaran supaya urang salamet. Saha nu boga cahaya tuturkeun ulama-ulama anu ahli Allah anu bakal dihospot ku urang. Nu mantak kalam Imam Ibnu Athaillah, carilah cahaya sepanjang hidupmu dan ikutilah cahaya itu sampai cahaya itu menyatakan aku cinta padamu, I love you. Eta teh dalam geus boga cahaya mah urung ngajina anteng jadi kiaina atuh moal murah marah karunya baik ka masyarakat, bogoh jasa ka wali-wali Allah, kakolot mahabah jasa, tambah-tambah ibadana. Ciri tak ayat cahaya Kangjeng. Nu mantak inget dongeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baheula aya jalema urang Mesir tajir jasa, pengusaha ngan di jero kolbuna teh mahabbah jasa ka Tuan Syekh. Pokona malamun geus ngangkat gas keur upama ya Rabbana bil haikali an-nurani al-baji Abdul Qadir Jailani. Lantaran Tuan Sepan kabasur karomahna luar biasa mahabah jasa ka Tuan Syekh. Urang Mesir ketika saking mahabana meureun impian datang tina impian teh cek Tuan Syekh teangan cahaya, lamun hayang panggih cahaya sia anu rindu ka aing datang ka aing cek Tuan Syekh. Begitu ngimpi poho menang 40 tahun meureun lempang ka Baghdad. Begitu lempang ka Baghdad nanya pajar Tuan Syekh na meureun hirup keneh. Begitu nanya si ngoreng Tuan Syekh tos wafat. Begitu tos wafat dituduhkeun makomna, barang dituduhkeun makomna jarah ka Tuan Syekh. Talamun urang jarah kawali teh ragageun jubah urang kabean. Urang lempang nandek ka makom wali geus ragageun ego, ragageun ria, ragageun hayang keakuan ragageun nu sopan. Hiji bae lempang ka makom wali. Begitu wiridan perem, wiridan di ka Allah-Allahkeun eta si jalema pengusaha tajir teh. Begitu perem teh kaluarlah cahaya ngagambar wallahu alam ngacirim Tuan Syekh na hirup deui. Tah begitu Tuan Syekh hadir almarhum ma'aman ahaba, jalema anu cinta bakal dihijikeun jeung jalema anu dicintai. Ya aing cinta ka aing cek Tuan Syekh, aing cinta ka sia cicing di dieu
di beat sia ku aing dibere aurat tah sholawat ejing dikir beres dibacakeun balik di tengah jalan dibaca ternyata barang di tengah jalan langsung aya ilapat jadi wali. Masya Allah babarita jadi wali. Ya Allah karim ilaku sebabnan orang najero qalbuna boga cahaya. Urang jarakanu maut karena ahli-ahli Allah teh naon ahli Allah maut henteu loba ambalaya anu maut bisa ngelmuan kanu hirup. Aya santri jalema cinta jasa si santri teh kana wali Allah jarah saminggu jarah sabulan jarah saminggu terus bari diimah di hadiah terus aya di beat aya di bere ilmu secara instan. Masya Allah karim lantaran di jero kolbuna sholawat di jero kolbuna boga cahaya kangjeng jalema anu nyekelan cahaya kangjeng wallahi billahi tallahi bakal salamat dunia bakal salamat akhirat. Yuk para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hikmah tina pada Rajaban urang teh mengenang sejarah anu spektakuler, mengenang jasa bahwa kangjeng teh diisrokeun jeung dimerajkeun, batinna dibersihkeun, diasupkeun iman-iman Islam hilim jeung sajabana, dihiberkeun kangjeng di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Ketika dihiberkeun di luhur kangjeng teh panggih jeung Allah, begitu panggih kangjeng teh nyebutkeun at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jawabna kumaha ku Allah? Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ieu mah moal ngalawak, ieu mah moal seserian, yeuh bawa balik ka imah supaya ruhani urang hurum, supaya hate cekas ka Gusti. Iyalah urang anu unggal poe ku urang dibaca. Ternyata sholawat eta leh sholawat Allah ka Kangjeng Nabi. Sering nanya pan kiai, lamun santri teh mah diputuskeun ka bogoh teh sok menta pelet. Aya jalema nganjang teh lamun ditolak teh pan nyeri kana dadanya. Kana hate teh nyeri. Sok menta ka kiai-kiai aya pelet henteu. Eta kadang-kadang ku kiai diberena teh anu pelet anu jitu. Hiji Nabi Yusuf lah, hiji Bagrobi mutlak lah, atau cenah ceng lamun hayang ye hayang instan ceng aceng boga rokok engke bacakeun ku acengnya ilmu baduy ya maceng ya dibacakeun ku aceng ya. Adam tulah kaya laku cepuk manik cepek manik grep irep atina sarwi teh harokok ki aceng eta mah ilmu baduy. Ieu mah lamun urang boga karepetna naon bae nu intina mah hayang wauh ka Kangjeng Nabi, nu intina mah hayang wauh ka Allah. Iyalah ternyata sholawatna assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah barakatuh. Etalah sholawat Allah ka Kangjeng Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Cek guru lamun dibaca ba'da subuh 40 hiji kali sholawat ieu bakal istajabah doa, bakal dijabah sakala pangabutuh urang. Anu boga salaki koret ku ibuna dibaca assalamu alaika ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, salaki bakal cinta. Anu pamajikanana anu sok ngome-ngome semoting, pamajikana buukna anu berem bari ngalawan ka salaki dibacakeun ku salakina assalamu alaika ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, bakal nurut. Lamun dagangna hese jasa kana laku dibacakeun assalamu alaika ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, bakal rame. Tapi eta mapan selingan anu paling hebat ketika dibaca ba'da subuh kurang assalamu alaika
engke aya ngeunaheun awak Gusti anu diteangan teh ku abdi kanikmatan sing horeng abdi madahar jeung daging keboge engwal poe alhamdulillah Gusti abdi madahar jeung daging kotok engwal poe alhamdulillah engke aya timbul kasadaran nu mantak sholawatna Allah ka Kangjeng etalah assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullah barakatuh. Ketika Kangjeng Allah ngomong gitu dijawab ku Kangjeng kelantaran karunyaeun ka umatna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin beres Muhammad kum budang ayeuna dititipan salat tah 50 waktu kurang 5 waktu bawalah sampaikan ka umat anjeun bawa ku Kangjeng nyampe disampaikan tah ternyata hasil daripada Isra wal Miraj salat lamun cek santri mah salat lugotan addu'a lamun cek sarah hiya aqwalun wa aqwalun muftatamatun bitakbir muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim terus kadituna salat teh ternyata direnungkeun ku urang salat adalah hiji-hijina wahyu dijemput ku Kangjeng langsung ka Sidratul Muntaha nu mantak jalema anu masih keneh ngalalorakeun kana salat bong gede-gedena siksaan sebab salat mah geus eueuh rusuh puasa mah urang gering aya rusuh urang rek lelempangan aya rusuh salat mah eueuh rusuh teu bisa nangtung diuk teu bisa diuk nangkarak teu bisa nangkarak nyanggigir teu bisa nyanggigir teu bisa nyanggig kicep teu bisa kicep salatkeun nah innalillahi wa inna ilaihi salatkeun salat mah eueuh rusuh nu mantak jalema masih keneh salat subuhna jam 8 masih keneh salat subuhna jam 12 ibaratkeun jeung dohor eta teu percayaeun pada hakikatna kana Isra wal Mi'raj nu mantak Allah teh Kangjeng teh ya ngaluarkeun hadis gede jasa sajalema sawaktu ninggalkeun salat eta dihukum ku Allah di neraka 500 tahun sedengkeun lamun satahun di dunia 500 tahun di akhirat ibarat 500 di tahun di dunia lumayan eta ge jeung mesantren di neraka eta ketika urang maot awalu hisab salat nu mantak yuk urang kembangkeun hate urang supaya urang jadi hamba beres rajaban beres muludan beres karung ieu bawa ka imah balik renungkeun ku urang nu tadi teu beuki salat daek salatna renungkeun ku urang nu tadi teu beuki sedekah daek sedekahna renungkeun ku urang anu tadina urang teu beuki ngaji daek ngajina ieu lah kudu aya efek asupkeun kana jero hate bahwa urang isu pageto bakal maot etalah amal anu bawa bakal dibawa balik ke alam anu itu nu mantakan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yuk sakali deui urang ngadoa mudah-mudahan ku berkahna Kangjeng Nabi ku berkahna Rasulullah urang jadikeun hamba anu sejati sesuai jeung ayatna subhanalladzi asra bi abdihi hamba teh boga rasa sapasrah-pasrahna ka Gusti boga rasa saikhlas-ikhlasna ka Gusti nu mantak akhir zaman kudu dipaksakeun ikhlas ku urang sebab anu dilawan ku urang teh lain setan anu dilawan ku urang teh lain 9 naga anu dilawan kurang teh lain nu dilawan kurang teh takdir urang ieu aing ka neraka teh ka surga sih eta tah kudu dipaksakeun ikhlas ku urang jadilah hamba cara ngajadikeun hamba urang kudu daek kaji urang kudu daek maca sholawat urang kudu daek ka hotspot ka ahli-ahli Allah ngeunaheun jadi urang Tangerang mah ngeunaheun jasa urang boga hiji wali anu masyhur jasa bisa urang taklid bae ka Cileok geus salamet titik sagede kebo geus sakitu bae geus taklid geus salamet mantakan aneh urang di deukeut mah tilok jararah ibloon
Tah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panginten dicekapkeun sakieu satacan ditutup. Yuk ngiring Fatihah kangge kaistiqomahan urang dina ibadah, kangge kalancaran urang loba milik bikin bekal ibadah, khususna masyarakat dia mudah-mudahan selamat dunia selamat akhirat, dibere sehat, sehat awak, sehat jasad, dibere ridho ku Gusti Allah, bisa diwauhkeun ka Gusti Allah, dikocoran rahmat Allah. Urang kabehan nu leutik nu gede nu dorakan nu beuki ngajik kabeh salamet dunia selamat akhirat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadaratin nabiyil mustafa wa rasulul mujdaba wa habibul muktafa wa imamul murtada sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususon saikhina wa murarhina wa ila ruhi abah anam bin abazim wa ila ruhi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Hapunten ka para bapak-bapak, ka para ibu-ibu, khususon para kiai, cekapkeun sakieu bae usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.